engang sareng opat engang. Sata aja tiga wita. Barudak sadayana urang kadoa sasarangan. Ngadoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, alhamdulillahnya. Jadi semuanya ya. Kumaha sih? Cobi. Pakai salah sadayana, Mifzel sadayana ya. Nah, ieu aya contohan dua enam. Misalkan sorban. Sorban berarti dua. Tandur. Tan teata n. Nu kaduana deudu r. Dur. Tandur. Cunduk. C-U-N deudu ka. Nu kaduana duk. Nah, ya. Ayeuna pake tilu kumaha? Manusa. Manusa. Manfaat. Manfaat. Bagus. Anu kaopat? Tutuhan. Tutubuhan. Berarti opat. Mikanyaan. Mikanyaan. Nah, eta nya. Janten. Kedap dua enam lainnya eta suku kata. Suku kata dua, tiga, dan empat. Paham? Misalkan naon deui? Misalkan subur. Su B-U-U nu kadua mah R, bur. Jadi dua. Terus deui. Taman misalkan. Taman berarti dua. Bubur misalkan. Bubur berarti dua. Ya, paham? Ada sadayana? Alhamdulillah. Nah, eta kecap dua enang, tilu enang, sareng opat enang. Ya. Dua suku kata, tiga suku kata, dan empat suku kata. Nah, eta. Di dieu aya di buku kaca 11 ngeunaan tentang Halimah dipiwaran nya ku ibuna teh sok ngabersihkeun taman nya tadi payung bumi pakarangan anak teh luas. Jadi pekarangannya tuh luas di depan rumah. Nah, Halimah di pekarangannya di depan rumah itu ditanami berbagai bunga. Ada bunga anggrek, ada bunga melati, ya, ada bunga anggrek bulan. Nah, gitunya tah di dieu. Taman hareupeun imah. Di hareupeun imah Halimah aya taman telega, tapi menyeresik. Sabab hade piara. Hade piara tuh dipiaranya, diurusnya bagus, ya. Eta taman dipager. Malah anu ade kasih si jalan mah ngahaja dipelakan, jadi dipelakan gitu tah. Anu dipiara eta taman teh lobana kekembangan. Nah, jadi ada kekembangan. Ada kembang sedep malem, anu sengitna teh kalau sedep malem mah kan wanginya itu setiap malam. Nah, ya. Kembang ros aya sababaraha rupa. Nya warnana teh aya beureum, aya kone, aya hejo, ngabagedon. Aya kone meni nyacas. Nah, ya, kone teh kuning, ya. Anu dipelakna dina pot mah kembang anggrek. Jadi yang dipot tuh kembang anggrek. Dijajarkeun dina teras. Sawareh deui digantungkeun ya. Halimah jeung ibuna rajin ngurus eta taman teh. Halimah mah kabagean nyeborna teh dinten pas sore, dinten sonten. Upami ibuna ngurusna enjing-enjing. Janten taman eta teh diurus ku Halimah teh. Sajabade teh nyebor tatangkalan Halimah. Kabagean sasapu pami aya kalakai teh naon lanting-lanting anu eta teh murag teh anu daun-daun murag teh disapukeun anu kering mah teh daun-daun anu kering nya. Tah lamun keur mungguran barihan gede angin sok ngabalaan buruan. Ya. Kalakai teh engkena teh bisa dijieun kompos. Tah etanya anu daun-daun kering teh bisa dijieun kompos, ya. Dijieun kompos kanggo tanaman deui penyubur tanaman.
aya di pelang teh aya malati, aya anggreknya malati kambang malati dipelak di buruan kalakai di sapuan gitunya kuneng halimah. Saha anu di dieu rajin mantosan orang tuana, rajin mantosan emak sareng bapak. Saha soalnya upami aya pakarangan misalkeun mibzal atanapi saha bae gitu kan nya kada ngabantosan sasapu nya. Nah eta gitu aya malati aya kembang eros aya kembang eros aya kembang anggrek aya malati dijajakeun di hareupeun imah. Tah eta nya. Tah sakitu pengajaran anu ayeuna. Nah hapunten pungkasuhun mugia badak sadayana paham ya anu di dijelaskeun ku ibu ya.